Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng pribados dina channel Nacep Tiluci. Dina danget ieu pribados bade mangdongengkeun anu jejer cariosna nyaeta Sangkuriang. Ieu carios Sangkuriang teh mangrupikeun dongeng anu tos teu birek deui pikeun urang-urang Sunda mah. Atuh kituna versi dongengna oge rupi-rupi. Ku kituna dina danget ieu pribados bade seja nyuhunkeun hapunten sateu acana bilih ieu versi anu dicandakna ku pribados atanapi nu dipangdongengkeun ku pribados teh nyaeta teu sami sareng nu kantos didangukeun ku parawan. Sateu acan dikawitan isim abdi bade seja nyuhunkeun bantosanana anu teu acan ngasubscribe nyuhunkeun di subscribe heula atupun kitu deui anu parantos ngasubscribe hatur nuhun tong hilap di komen share sareng supados teu nyangkolong teuing kana waktos cak urang kawitan dina lalakon atanapi jejer carios Sangkuriang. Wilujeng ngadangu. Kacaturkeun mangsa kapungkur nu geus kalangkung, mangsa baheula nu hamo kasorang mun dibalikan. Aya hiji wanoja geulis kawanti-wanti anak Prabu Sungking Purbanekara. Diselir anu jenengna Dayang Wulan, taya lian eta wanoja teh nyaeta Dayang Sumbi. Ari Dayang Sumbi manehna teh mibanda hiji karesep nyaeta Ninun. Maranahna wanci haneut moyan, panon poe keur meujeuhna karasa haneut kana kulit, angin ngahiliwir ngadalingding katut dipiriku raengna sora sasatoan. Dayang Sumbi nu keur ninun dina saung, barang satengah hingnin. Teu kahaja totopong Dayang Sumbi teh lagrag, pas pisan kalebah kolongeun eta saung. Sedengkeun nilik kana kaayaan pigaweeuna teh geuning saeutik deui kamereskeun atuh ngabalukarkeun rasa hanjelu ka Dayang Sumbi. Dijurung ku nafsu dina dirina pok Dayang Sumbi kedaling ucap, saha wae jalma nu bisa manggihan eta totopong tur ayeuna ngantirkeun ka kaula, niscaya mun awewe bakal di aku dulur saumur hirup, mun lalaki ku kaula bakal dijieun salaki. Geus kitu mah Dayang Sumbi tuluy cengkak, barang manehna ngalieu atuh kaget lain dikieuna wireh eta totopong teh keur dicakel ku hiji lalaki kolot taya lian ti Kilengser. Kilengser teh mangrupa hiji bujang bapana nu sok ditutuh tita. Mangga nyangakeun ieu totopong Den, ceuk Kilengser bari awakna rengku beungeut tungkul teu wani neuteup kanu jadi anak dununganna. Gebeg harita Dayang Sumbi ngarasa reuwas, kesang tiis karasa maseuhan sakabeh badana. Bari leungeunna nampanan totopong harita Dayang Sumbi nyarita, nuhun Ki. Leungeunna katingali ngagetere, sora dumarida awahing ku ngagolak kana rasa reuwas hanjelu jeung sajabat. Sawangsulna Den, walon Kilengser bari undur ti hareupeun Dayang Sumbi.
Kilengser harita nu indit teh lain teu ngadenge kana kakecapan dayang Sumbi, tapi bakatingku sadar kana dirina jeung ngarasa ajrih tur sieun ku dununganana, manehna tuluy indit bari tepok naon-naon. Ningali kana kaayaan kilengser nu indit tur taya galagat naon-naon, harita dayang Sumbi ngarasa jongjon nuluykeun deui Ninun. Barang dina hiji peuting, pas dayang Sumbi sare, manehna sok rajeun wae ngimpi aya hiji wujud nu teuing kumaha bentukna. Manehna sok nagih janji kana kedaling ucap dayang Sumbi nu baris ngajadikeun salaki kasing saha bae lalaki nu nganterkeun totopong ka manehana. Eta ngimpi teh lain sakali dua kali, estu matak ngabalukarkeun nu gencang pikiran dayang Sumbi nu dirungrung kabingung. Tapi dipapag oge kurasa rumasa yen manehanana kedaling ucap takdir dat nu maha kawasa. Harita lila-tilila aya hiji rasa katresna nu nyayang dina dada dayang Sumbi, nu beuki lila beuki nyata. Antukna dina hiji kajadian dayang Sumbi sok seselendepan lelencepan nepungan ka Kilengser. Atuh dina hiji waktu samulihna Prabu Sungging Purbankara di medan perang, hawa perang masih nyangsang dina jiwana, serog aya hiji punggawa anu lumpat tur gogorowo. Kanjeng Gusti Prabu Sumping, Kanjeng Gusti Prabu Sumping. Kitu cenah sora eta punggawa nu gogorowokan teh. Serog atuh sakabeh pangeussi karaton nyambut kasumpinganna Prabu Sungging Purbankara. Pon kitu deui dayang Sumbi teu kakantu. Barang Prabu Sungging Purbankara turun tina kareta nu ditarik ku salikur kuda bodas, atuh aya hiji wanoja taya lian. Eta wanoja teh nyaeta dayang Sumbi. Manehna nyampeurkeun ka bapana tur negrakeun rasa kasugemaan, wireh bapana balik dina kaayaan salam. Geus kitu mah dayang Sumbi jeung bapana arasup ka karaton, tuluy ngarobrol bari ngareureuhkeun kacape. Sedengkeun waladia walad tamtama nu tatu gancang wae dialubaran ku mantri-mantri karajaan. Sedengkeun waladia walad tamtama nu gugur garancang wae dipulasara. Sedengkeun nu teu kunanaon, harita maranehna balik ka imah sewang-sewangan nepungan kulawarga. Kacaturkeun dayang Sumbi di karaton, sajeroning manehna negrakeun rasa syukur tina kasalamatan nu jadi bapana. Manehna ge cumarita kajadian nu kungsi karandapan dikawit Ninun dugi ka wekasan manehna sok ngimpi. Atuh tungtungna carita harita dayang Sumbi teh manehna menta ditikahkeun ka Kilengser. Maklum, jelema balik di medan laga, hawa perang masih nyayang dina badan, antukna Prabu Sungging murka. Hah? Naon dayang Sumbi? Usap beungeut anjeun, tong dek ngera-ngera ama deuleu. Hayang dikawinkeun ka Kilengser pedah alatan manggih totopong. Ama lain teu doa, ama lain nempo kana harkat jeung martabat manusia dayang Sumbi. Tapi ama teu ridho lamun maneh teu puguh-puguh alesanna hayang dikawinkeun alatan ikrar nu pakuat pakai jeung totopong. Cing sadar deuleu dayang Sumbi. Harita kabungahan di karaton teh sakedet netra ilang ganti kana kaayaan anu geeuman jeung matak pikahariwang. Dayang Sumbi nu maksa hayang ditikahkeun teh atuh antukna disiksa.
sedangkeun kilengser menempo kana kaayaan eta manehna luncat ka hareupeun Prabu Sungging nu keur ngamuk. Kilengser deku teu sirikna dedepongan menta ampun supaya Dayang Sumbi ulah disiksa. Ampun Gusti, ampun. Sing hawatos ulah rek disiksa, sing hawatos Gusti ka Enden Dayang Sumbi, ampun Gusti. Ningali kajadian kitu, Prabu Sungging amarahna beuki ngalenta-lenta ngaramat kamale meupeus keuyang ka sakur-sakur jalma nu nyaram kana eta tindakan. Lengser, di kumaha anak aing Gusia ha? Di parabonan Gusia. Dibere naon sia Lengser anak aing? Ampun Gusti, mangga jisim abdi weh nu jadi gegantosna Enden Dayang Sumbi pikeun nampa hukuman panyiksa. Cekap jisim abdi Gusti. Ceuk Lengser bari dedepongan menta ampunan. Kolepat. Teu antep lila harita Prabu Sungging mesatkeun pedang pusakana. Kurilap cahaya herang pedang Raden Wirasakti dipesat tina warangka. Barang pedang dek dipake nunggal jangga. Harita Dayang Sumbi ngagabrug tuluy cumarita. Yen Kilengser teh bapa tina jabang bayi nu aya dina wewetengana. Atuh batan ayah hampura kala beuki muncak amarahna Prabu Sungging. Kacida sia Lengser, teu bina aing tingukut anjing, ku aing di paraban, tapi na calutak camplak sia kanu jadi dunungan. Malah alus keneh anjing nu apal mulang tarima, teu bina sia mati anjing tumang goreng tapak lacak deuleu. Takdir teu beunang dipungkir kadar teu bisa disingkat. Malum hiji raja nu sakti manggulang-mangguling pun Julia papa. Manehna mibanda ajian saucap nyata saciduhing metu. Wujud Kilengser sapada harita salinjit merubah rupa. Jangelek ngajadi anjing hideung tumang. Sedengkeun Dayang Sumbi mah harita ditundung sapisan diusir ti karaton. Alum anu jadi anak dalah amarah keur ngalentab-lentab ari kanyaah mamual sirna. Prabu Sungging ngusir anakna teh saestuna mangrupa mere hiji hukuman kanu jadi anak. Kacaturkeun harita Dayang Sumbi nulunta bari diiring ku anjing hideung tumang. Jalmaan ti Kilengser manehna narabas alas mapai lampi teuing sakumaha jauhna nu geus kasungsi. Dayang Sumbi jog anjog nepi kana hiji lemah nu teu anggang ti gunung katut walungan nu caina herang ngagenclang. Manehna sabisa-bisa harita satekah pola nyieun sasaungan keur ngabunian diri tina baseuhna ibun jeung cai hujan. Nyiuhan tina panasna srangenge mangsa beurang panon poe keur menterang nyaangan. Liwat mangsa singket carita. Harita saung nungan saukur ditihangan ku tihang hanjuang di hateupan ku haneuleuh. Lila-lila salin jinis jadi hiji imah nu buni di tengah leuweung. Sedengkeun di eta imah teh kiwari diancikan ku dua urang jalma jeung hiji sakadang anjing hideung. Daya lian eta dua jalma teh nyaeta Dayang Sumbi. Sedangkeun jalma nu hiji deui mah nyaeta budak lalaki nu gandang pertengtang nu ngaranna teh nyaeta Jakasonar. Ari Jakasonar teh nyaeta budak lalakina ti Dayang Sumbi, sedangkeun bapana teh nyaeta Kilengser nu ngajirim wujudna jadi situmang alatan beunang kusupata nu jadi mitoha. Jakasonar teh mangrupa hiji budak lalaki nu binekas tur tapis dina moros sasatoan.
sarupaning uncal bereman lanak mencek kelenci jeung meleuweung eta pangabisa jaka sonar estu teu matak hera sabab maklum hirup di leuweung atuh leuweung geledegan anu ngabalukarkeun jadi hiji tungtutan kudu bisa moro eta moro teh pikeun nyumponan pangabutuh hirup supaya teu kentel peuji. Dina hiji mangsa dayang sumbi sinarieun merkesel hayang ati mencek manehna nitah ka jaka sonar supaya dipangalakeun mencek. Jaka mak teh asa geus dina tungtung letah ieu teh teuing kunaon mak teh bet asa hayang meuleum ati mencek nah sakirana hideuk teu kaberatan cu lamun ku mak dipenta pangalakeun ati mencek nah hideuk teu kaberatan kitu kasep. Jaka sonar harita ngawalon wangun nu patuh tur hormat anu jadi indung. Mangga mak tos janten kewajiban jaka nyugemakeun mak bujeng hingga ati mencek dalah ati dewa nu turun ka dunya saupama mak munut eta atina niscaya jaka baris ngalana mak jaka mah bujeng hingga pamunut mak ngan saukur ati mencek dalah mangrupa-rupa pamunut mak ge jaka bakal ngalaksanakeun eta kahoyong mak. Walon jaka sonar ka indungna nuhun kasep anaking anak mak beral atuh geramiang supaya hidup alikna teu buri teuing ceuk dayang sumi bari ngajurungkeun anakna. Mangga atuh mak ayeuna jaka miang nadapi doa nanya kasalametan kanggo jaka makluma di leuweung madalah sasatna jaka nu dek moro teh saha nu nyaho hiji mangsa jaka nu diboro mah maung meong ajak jeung sagala rupa di leuweung pakuat-kuat nahan hirup geus teh acan jaka miang ageung pangapunten mak jaka teh sejatuh maros dupi raraina bapa teh kumaha jaka teh panasaran hoyong uninga raraina saur emak pan bapa teh masih jumeneng aya di kieuna nah di mana linggihna bapa teh mak. Dayang sumbi harita leungeun katuhuna ngusap sirah anakna bari pok ngomong deudeuh teuing kasep estu sabada hideuk bisa mawa ati mencek nuku emak dipunut tadi tangtu hideuk ku emak bakal dipanggihkeun jeung nu jadi bapa hideuk. Bapa hidup teh hiji manusia nu bersih atina tapi baheula kungsi nyieun kasalahan ayeuna bapa hidup teh keur aya dina hukuman sok geura miang kasep ku emak dianti hidup mulang kalayan salamet tu. Geus kitu mah jaka sonar nu mawa pasar jeung gonewa na cangking kencana ngagoplek bedog di soren di tukang diaping ku si tumang nu ngiclik nutur. Beuki jauh jaka sonar leumpah beuki leungit jirimna jaka sonar kahalang rerembetan harita dayang sumbi nu neuteub bareng jeung leungitna jirim jaka sonar katut si tumang diteureuy ku rerembetan tutuwuhan leuweung. Harita bet asa dumadakan manehna ngarasa hariwang jeung salempah wireh tara-tara pisasari tapi dayang sumbi nu apal kana kemampuan anakna katut diaping ku si tumang harita mupus ka hariwang jeung salempah. Geus kitu mah dayang sumbi terus magawe barang gawe di imah tur nyiapkeun sumura samara keur meuleum ati mencek. Tunda lampah dayang sumbi di imah harita jaka sonar geus aya di tengah leuweung remet ku kakayon leuweung geledegan nu teu acan kasorang ku jalma. Harita jaka sonar manehna maksakeun asup ka leuweung geledegan wireh di tempat manehna biasa moro mah aweuh mencek hiji-hiji acan. Aya oge mehan kapanggih teh me kumanehanana eta embe teh teu diala
sabab teu wani kudu ngebohong kanu jadi indung. Mangsa Jaka Sonar harita keur neangan udag. Hawar-hawar aya sora Situmang ngagogog ti kajauhan. Di tukangan pasir nu kawilang teu pati anggang, Jaka Sonar gura-giru mapag pilumpateun eta sora udaga. Tapi harita barang dipegatan ku Jaka Sonar, tetela boroan taya enggon nembongan. Pon kitu deui Situmang harita nyamperkeun ka Jaka Sonar ciciren nu leungit udaga. Jaka Sonar nu kiwari dituturkeun ku Situmang ti anggangna, harita nempo kalebah lengkok, barang breh katingali ku Jaka Sonar, aya mencek nu kacida gedena. Jaka Sonar harita atoh lain di kieuna atoh kacida atohna. Wireh eta mencek teh sing horeng udagan Situmang nu tadi geus mogok alatan kacape balas di udag-udag Situmang. Jaka Sonar harita nyabut pasarna bari nitah ka Situmang supaya jempe ngarah eta mencek teh teu kagerwa. Barang Jaka Sonar geus madepkeun pasarna kana eta mencek, meh kajadian teu disangka-sangka, Situmang nu biasana sakitu ngaretina teh harita ngagogog bari sebrut. Situmang lumpat teh sirikna nubruk awak Jaka Sonar nu keredek dek manah eta mencek. Harita Situmang nu nubruk Jaka Sonar sakolebat katingali ngegeregang nu hejo. Bari mangprung Situmang lumpat ngajauhan, sedangkan alatan Situmang nu lumpat bari ngagogog teh kabalukarkeun Jaka Sonar labuh tur mata kabur kana mencek nu dek dipanah ku Jaka Sonar teh. Jaka Sonar nu labuh teh harita leungit deui udagan, teu apal ka mana pastina lumpat eta mencek, pon kitu deui teu apal ka mana inditna eta Situmang. Jaka Sonar harita nu sieun mencek kabur jauh, geuwat luncat mudag kana eta mencek. Barang Jaka Sonar geus lempang meunang sababaraha lengkahna, kasampak rungkun-rungkun teh aya nu oyag, manehna yakin yen dina satukangeun rungkun teh aya mencek nu keur nyumput. Sabab eta mencek teh moal bisaeun lumpat jauh. Atuh da capek balas di udag-udag ku Situmang. Kukituna harita Jaka Sonar gancang manah kana eta rungkun. Bersat. Kajadian nu teu disangka-sangka. Harita aya gagaikan tukangeun rungkun, Jaka Sonar getapan muru kana tukangeun rungkun. Kajadian meh nu mata kreuwas. Eta pasara nu dipanahkeun ku Jaka Sonar teh keuna pisan kana iga Situmang. Pasti teu bisa dipungkir, harita Situmang nu ngabebengkang, kajadian nu mata kaget. Harita gigireun Situmang aya bangke oray hejo, nu tetela eta oray hejo teh dek macok Jaka Sonar. Ngan kaburu digabru ku Situmang, sadar kana kaayaan. Harita Jaka Sonar nyegruk ngarangkul Situmang, negrakeun rasa hanjeluk. Iliwir angin leutik ngadalingding mirik kapeurih raheutna Situmang nu keuna ku panah Jaka Sonar. Harita meh aya kajadian nu ajaib luar biasa. Situmang teh salin jinis jadi lalaki tur cumarita ka manehna. Tiap ka dieu sing deukeut Jaka, geura alah ieu ati kaula pikeun ka itung hideuk. Tong diantep hanjeluna lantaran kahayangna teu laksana. Les sora lalaki jalamaan Situmang teh harita teu usik deui bareng jeung napas panganggeusanna. Jaka Sonar bari balilihan, tembay ku Cipanon manehna ngalaksanakeun parentah Situmang
pikeun mikeun ati. Tunda lampah eta harita kasampak dayang sumbi keur nagenkeun sangu tina seeng. Barang kitu di kajauhan katempo Jakasonara nu ngahruk tungkul bari sukuna barared tapak tadi labuh di tubluk situ. Geus kitu tuat gancang bae Jakasonara teh disambut ku dayang sumbi. Jaka, anaking salamet cu. Bagea hidap mulang. Duh, eta suku hidap geuning menika garetihan kitu kase. Beral atuh geura bebersih taplokan heula eta tatu hidap teh kudang daunan meh geragari. Pok dayang sumbi bari ngusap-ngusap sirah anakna. Muhun mah, diestokeun ku Jaka kalayan ieu pamundut mah. Bari sero dua leungeunna nyodorkeun ati nu dibungkus ku daun waru. Bagea Jaka, beral hidap geura bebersih heula. Ieu urang asakan ku emak. Geus kitu maleos Jakasonar indit katepas. Sedengkeun dayang sumbi mah indit teuy ka pawon nu maksudna rek ngasakan ati mencek. Barang harita ati mencek asak meh nu bareng atuh sangu ge asak. Ati mencek meunang meuleum teh harita diamparan ku daun cau. Sedengkeun sangu nu asak ditamplokeun kana dulang nu maksudna tuluy dek diak. Dayang sumbi nu ngake sangu sabari leungeunna teh teu eureut nyiwitan ati mencek nu meunang meuleum. Comot deui ati mencek satiwit teh dihuapkeun. Barang geus beres harita dayang sumbi ngamparkeun daun cau dina palupuh awi tuluy nyauran anakna nyaeta Jakasona. Jaka, tiap ka dieu mah hayang ngariung jeung hidap cu. Ngadenge pangangkir indung tetalangke Jakasonara datang nyampeurkeun. Barang gek Jakasonar anger bae bangun ngahruk tungkul. Nempo kaayaan kitu dayang sumbi harita tumanya. Kunaon hidap teh Jaka? Bangun ngahruk tungkul nah aya naon geura nyarita ka emak. Pok dayang sumbi tumanya. Jakasonar harita nu ditanya lain gancang nembalan, tapi cipanona kalah kakatingali juuh ti sirikna ngurutug lagrag maseuhan pipi. Aya naon hidap teh Jaka? Pangareurewas ka emak. Dayang sumbi harita nanya deui. Leungeun katuhna nyekel tak-tak kenca Jakasonar nu keur diuk hareupeunana. Ampun mak, hapunten Jaka. Kunaon hidap teh jeung ceurik sagala rupa? Nah aya naon? Sing jentre ka emak cu. Jaka teh dinten ieu teh tiasa nyanak ati mencek sakumaha pamunut emak. Saestuna mah eta teh sanes ati mencek mak. Tembal Jakasonar. Tina naon Jaka, geus tong dipake ceurik sagala. Hasil moro hidep ku emak geus diasaan. Teu buru we geuning Jaka ngeunah sok anggur hayu urang tuang. Pok dayang sumbi bari satengah ngupahan ka anakna. Harita Jakasonar cipanona beuki ngurutu. Manehna teu bisa deui cumarita. Sorana katahan sabab dina ti corona karasa aya nu ngaganjel ngaheurinan kana sora. Tamahna ukur sora ceurik nu bisa kaluar. Geus Jaka tong ceurik. Mak narima kana hasil tanaga hidep. Angguran ayeuna mah hidep urang tuang bareng jeung emak. Bari panggeroankeun sakedeung mah cu si tumang teh karunya apan sarua milu capek mantuan hidep tadi moro. Mak, sanyana si tumang teh tos aya di dieu. Tembal Jakasonar.
aya di dieu mana aja Kak kita dihidup mulang ge mah mapan can nempo situ mah kan biasa ge situ mang meh gitu geuning mulang nate sok mang maneurikeun maneh. Tembal dayang sumi sumunu bingung harita derek-dek bae jaka sonar ngabebelekeun meh kajadian nu kasorang yen manehna teh moro kaleuweung nu can kungsi kasaba ku manehna. Dina hiji kajadian barang dek manah mencek harita manehna dek dipacok ku oray hejo ngan kaburu disalametkeun ku si tumang nu gancang ngagogog bari ngagabruk eta oray. Malah jaka sonar ge katubruk nepi ka labuhna antukna teu apal kalebah mana lumpatna mencek jeung teu apal kalebah mana lumpatna si tumang. Nu antukna eta kajadian ngabalukarkeun jaka sonar salah mana kalah kakeuna ka si tumang. Malah jaka sonar bari sumegruk ceurik teh ngabejakeun sanyana nu dibeuleum ku indungna teh nyaeta ati si tumang lain ati men. Dayang sumbi nu ngadenge eta kajadian pikeun manehna mah lieur kana sirah lir ngadenge guludug gururuntuyan geledek rentetan mangsa tengah poe ereng-ereng. Manehna nya ambek ijurung ku nafsu amarah jaka sonara dicarekan lak-lak dasar malah galo kai nu keur dipake ngakeul teh saharita ditakolkeun kana sirah jaka sonar harita jaka sonar nu sirahna awor-aworan getih tuluy ditundung ku indungna dititah indi ti eta patempatan. Eta ketak dayang sumbi teh nyaeta lantaran manehna sieun kapoekan kaliwatan nyiksa kanu jadi anak ngan hiji-hiji. Tunda lampah dayang sumbi nu harita keur nandangan kapeurih ati duka dina lara. Harita jaka sonar indit mapai-mapai leuweung tetempoana ranyai awahing ku beakeun getih lempang sesoloyongan malah teu sirik loba ti babaranting jeung labu. Dina wanci sareupna maklum dileuweung atuh dileuweung mah taya pikeun nyaangan jalan teh geus beuki poe ke katempona ditambah kaayaan jaka sonar nu tetempoana kiwari ranyai teh ngabalukarkeun manehna kapidang. Manehna sasab teuing ka mana tepina barang jog anjog manehna ngarampa asup ka hiji guha nu aya di hiji gunung nyungcung lir asup. Jaka sonar asup kana guha manehna geus teu apa kudu ka mana jeung kudu kumaha hirupna awahing kucap. Jaka sonar harita kapiuhan teu eling di bumian. Harita sajaroning manehna teu sadar manehna ngimpi didatangan ku saaletan makhluk jarangkung gede eta makhluk teh ngakukeun yen manehanana teh nyaeta guriang nu ngageugeuh ti eta wewengkon. Eta guriang teh dek ngancik ka jaka sonar kataji alatan ku kabersihan jiwana jaka sonar. Harita kacaritakeun ti poe ka poe jaka sonar teh awakna beuki dieu beuki sehat tatu dina sirahna ayeuna mah geus garing kan pedah anger tapakan lebah ditakol ku galo nama dina sirahna teh jadi deui buuk poe ka poe minggu ka minggu milang bulan ganti taun jaka sonar nu ngasakeun pangarti di eta guha kiwari mangkat rumaja. Malah jaka sonar nu geus nyangking sakabeh kasakten tureng geus kaancikan ku guriang teh manehanana kiwari ngaranna diganti jadi sangkur guriang.
Dumasar pituduh eta makhluk nus panggih dina ngimpi. Dina sajaroni ngimpi jaka sonara dititah ngaganti ngaran jadi Sangkur Guriang. Alatan manehna geus kaancikan ku Guriang nu ngageugeuh dina eta patempat. Eta Sangkur Guriang teh dijieun ngaran ka jaka sonar nu tetela ngaranna teh nyaeta katelah jadi Sang Kuryang. Sang Kuryang oge harita kapapancenan pikeun nanjeurkeun adil jeung bener di hiji karajaan nu taya lian dirajaan ku Prabu Sungging Purbanegara. Cag lalakon Sang Kuryang urang dugikeun heula dugi ka dieu, urang lajengkeun deui dina episode anu salajengna. Hatur nuhun parantos ngadangukeun dugi kawakasan, hapunten tina sagala rupi kaluputan kalepat.